A, eta bener di psikosim lulusan S3 marketing. Anjing estilu marketing jeung psikosim. Teuing mun suraseri sorangan bari langlang-lingling mah nya guys ya. Aing karek percaya. Cek saha eta cek psikosim. Nya tuh. Psikosim anjing geus nyan onar deui sih. Eta bisa nepikeun ka nyaho bibi eta psikosim lulusan S3 marketing eta kumaha caritana? Bibi teh kan minta sarannya ke psikosim. Arek jualan racun berit, Tah terus cek psikosim teh lamun arek jualan racun berit anu arek malina teh kudu dibere sampel ngasaan. Anjing. Stres anjing psikosim mah. Jadi anu arek meuli teh dititah ngasaan heula. Heeh. Boa ebah. Anjing malah lodar beureunan. Please bi. Pan bibi teh ieu teh nya lain arek jualan asakan. Anu kudu diasaan heula. Pan racun berit bi. Atuh meureunan anu rek mareuli kaburu kojor. Kojor bi. Tangasaan racun berit mah. Cek orang mah kieu mending oge. Oke, bibi lamun pas dagang, lamun datang konsumen, ya ku bibi demonstrasikeun cek urang nya guys nya, demonstrasikeun. Jadi eta teh racun berit teh sina dihakan ku si kosim heula. Ya. Engke lamun misalkeun si kosim kojor, ya percayaeun tah nu rek meuli teh. Kitu kuduna. Ya tuh arek ah. Itu benar. Doakeun ya pokona mah bibi sing lancar we nya bisnis racun beritna. Jeung si kosim. Anjing aya wae ieu aing ampun teh. Aya wae ya anjir ya. Centeng.